upami dina akal urang aya sesa sasangkaan materialisme, upami dina kolbu urang aya sesa sasangkaan kapitalisme. Naon kapitalisme? Eta we nu sok ngajarkeun ngudag-ngudag hasil. Tah eta teh sasangkaan kapitalisme eta mah eta teh dina kolbu urang. Nu mawi ku ayana fenomena model kieu kitu. Urang tos jadi target operasi setan ti jenis jin gitu. Lembetna ngalangkungan amal lawang mah jalan nu dibangun nama aya sesa sasangkaan kapitalisme di dinya teh. Matakna apa manitip bulan Sawal tahun ieu bade midamel perkara naon wae, bade ikhtiar dina urusan naon wae punten 100% pegatkeun tina hasil gitu. Tong dicacanak hasilna teh. Pegatkeun we tina hasil. Sesakeun we dua dilebet sesakeun tong lesot muntah, di luar sesakeun tong eureun ikhtiar. Oh sesakit. Margi ketika orang ikhtiar bari ngelemeng hasil tina sesa sasangkaan kapitalisme tah ngalangkungan hasil lebet teh kitu. Siga contoh ieu bade salat tos maksimal ikhtiar teh sisinglar heula, tatahar heula, ger we takbir. Teu husuk salat teh. Cus teu pararu. Sarupi wios tos kitu. Entong dinahana hasil. Nah nya da geus sisinglar, nah nya da geus tatahar. Tapi nahanya tadi gade husuk baik tos gitu. Magi ketika urang nganahan kana hasil tas lebet eta teh jalan dinya, lebet jalan dinya. Atuh da maneh mah tulisan lagi di neraka. Gitu tah. Cek setan ti jenis jin teh. Da maneh mah eueuh bulat jadi mukmin eueuh. Naon capek-capek ari maneh kikituan. Ujung-ujungna ka mana cing? Moal ka mana? Pasti ngutak-ngatik ajaran.